Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Surat Al-Fatir ayat 21. Dina kesempatan anu ayeuna coba nerangkeun kana masalah keutamaan jalma anu maca Quran. Tujuanana supaya urang boga kayakinan jeung supaya urang hafal bahwa nalika Quran dibaca eta teh seueur pisan kaunggulan anu bakal dipaparinkeun ku Allah jang jalma anu maca. Ieu penting kudu dibejakeun. Naon sabab bisa ngadorong ka urang ningkatkeun ka urang dina daek maca Al-Qur'an. Sabagian jalma loba anu teu daek maca Al-Qur'an, bisa jadi ku teu daekna teh ku teu apal kana kautamaan kana kaunggulan, jeung bisa jadi ku teu daek macanana teh sababiah ku teu apal kana balukarna, jeung bisa jadi kutu daek macana teh bener-bener teu apal kana Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an teh wahyu ti Allah. Nu dina minggu-minggu kamari parantos diuningakeun lungsurna Al-Qur'an teh kumaha. Al-Qur'an al-muta'abbadu bitilawatihi. Hiji bacaan anu lamun dibacana jadi ibadah. Kur hiji-hijina saalam dunia bacaan anu dibaca jadi ibadah. Ek kaharti teu kaharti, rek paham teu paham, nalika Quran dibaca pasti jadi ibadah. Allah baris maparinkeun ganjaran ka jalma-jalma anu daek maca. Kudu sakumaha urang macana, teu kudu loba sakamampuhanana. Mampu saayat teh, mampu 2 ayat teh, mampu sasurat teh, mampu sajuz teh, mampuna tiap geus salat hade, mampu sapoe sakali alus. Nu ulah mah ngaku diri teu mampu, jeung nu ulah mah teu pernah
sekali-kali acan lahajakeun maca Al-Qur'an. Sokomo zaman kiwari mah pasti nutasna ge ku Allah beuki dilobaan. Keur ngajawab kana alasan-alasan jalma-jalma nu tukang ngareles. Marukan keunana teh cenah ribu mamawa Quran teh. Marukan keunana teh bareurak mamawa Quran teh. Marukan keun teh cenah Quran poho tinggalin di imah. Marutna teh cenah teu boga Quran, aya ge Quran di masjid di madrasah. Alasan atas karunia Allah Quran diselapkeun dina alat nu sok dibabawa ku jelema zaman kiwari. Naon eta teh? HP, handphone. Aya handphone teh, aya handphone leungeun ari phone teh. Naon phone teh artina teh? Teu apal phone. Phone teh jauh meureun. Jadi nu jauh bisa jadi deukeut lewat perkara anu dicekel ku leungeun. Dina jero eta handphone aya rupa-rupa aplikasi, di antarana aya aplikasi Al-Qur'an. Bisa dibaca di mana bae. Matak nu hirup zaman kiwari hisabanana di akhirat bakal leuwih berat jeung leuwih hese. Naon sababna? Nikmatna terlalu banyak. Nikmatna terlalu jauh berbeda jeung jalma-jalma nu hirup di zaman anu geus kaliwat. Jauh bisa. Dadanya mereka mah boro-boro yang bisa maca Quran, yang Quran ge eueuh. Boro-boro yang bisa diajar Quran jarang. Muaran ajengan kiai ustad tukang ngawuruk teh mareta mah jarang. Ceuk paribasana ayeuna pabalatak teh. Nepi ka cicing di jero imah di jero kamarna nagen, nyumputna juru kamar ge ayeuna mah bisa bari diajar. Loba pengajian online zaman ayeuna. Maka kamu teu dimanfaatkeun wayahna hisabanana bakal leuwih berat jeung leuwih ketat tinimbang dihisabna jalma-jalma nu geus katukang lantaran fasilitasna ge boba leuwih-leuwih tinimbang jalma anu geus katukang.